muga niraya lumunur wiwitin nilayang rana wiwitin nilayang rana boga raja tadi paingan di asongan saha-saha tetedai memang merengkat cinta dengan syaukur ka Subadra aula bakal pepeakannya tadi mangsa maling Subadra edan-edanan aing ka Amarta sanajan kabejakeun negara Amarta teh negara anu kekep kayak gegep pertahanan negara Amarta tapi aing boleh pangarti ti bihari kotek tak pangabisa ti baheula nyusut ilmu ti kapungkur jigana aing ayeuna kudu dipake pangaweruh aing pikeun maling Dewi Subadra. Hei para denawa Kubul hingkang samya manak satengahing marga satengahing marga jangakeun semua pangabaktos Gusti kaunyung panjenengan Gusti mugia katampi kalayan kabingahan diterima alhamdulillah hai ditampi mah eta anu dipiharep ku abdi siang kalayan wengi oh syukur aya pikir sae naon ieu Gusti ge daguan salukan batur-batur oh mangga geuleuh teh ngomong sia teh saya mangga hei batur kan dia aduh jika nu bunga Gusti abdi mah nya buah naon Persib menang 3-2 Persib menang 3-2 di mana di Singapura anu tadi nama Gusti abdi tetes kejang naon kejang jegrek sanet jegrek tegang tegang saawak-awak tegang Gusti dupika dulur abdi ge tegang ngiring dulur maneh nu mana aya we papat ya 5 pancer ngiring tegang 2-0 bayangkeun atuh 80 menit abdi ngadoa di nya Gusti demi Persib baru kana nu kieu teh cicing Persib menang teh aing tah ilmu panemu jampelan pamake Gusti imah diduruk paduduk imah keur ngulem melemenyan geus lo bola boting menyana satreuk sakampung abdi bau menyan kabeh nya meh nepi ka Singapura di kipasan di oh kitu alhamdulillah Gusti dina jangka 5 menit dugi eta hasil abdi ka Singapura tidinya Persib naik
ngimiti bus hiji kudu nama dua sekali teh dua teh di mana goblok sih saya kasupkeun dua is kahayangna mah kitu abdi teh nya bus teh Persib hiji waduh tidinya Gusti nya eta anu kadua jeung katiluna Gusti waduh kelas dunia eta mah ngasupkeun na Gusti kelas dunia nyitak nage kuduanana sungguhna ge goblok setemanya nyitak bawa kuduanana metarik apa Gusti ngagolkeunna henteu di luar kotak amal kotak penalti tah eta kotak penalti dek sitak di luar kotak penalti dak plus dua-dua dah nu katiluna tidinya abdi menekung kah yang maha agung mujabrata kah yang masuk bah jeung meuleum asin sakala ajing meuleum asin situ goblok pan meh gol deui aing teh lamun keur kitu puasa maka jeung meuleum asin panjang buka jam magrib peuting mainan ngan aing mah puasa peuting didinya abdi Gusti pas gol anu katilu kakara abdi didinya kumaha pokokna mah gol anu katilu teh pan abdi mujasmedi menekung ka yang mengagung sampurasun ka dirina dirina ka sampurasunan nuhun dina peureum abdi didinya Gusti tibra sare hudang-hudang teh ganeng eta asup nu katilu teu apa golna mah kumaha ngan abdi dina impian teh dianyangkeun dianyangkeun ka mana ka Singapura didinya abdi amengan di Singapura Gusti wah maklum atuh da 3 menit di urang hartina di alam nyata di ditu mah 2 tahun eta teh nya di mana mun di ditu di mana di Cianjur lain is alam gaib di dia 3 menit di ditu 1 tahun gitu dianjangkeun abdi kakalayangan abdi teh plesat ka Singapura Gusti nya plesat ngapung ngawang-ngawang teu boga jangjang nah kitu is gaib mah kitu plesat ka Singapura di ditu Gusti waduh abdi penak sareng singa naon singa parna singa geuning anu tena di Singapura anu bodas anu mancur nih cer gitu singa mancer dina alam gaib mah eta teh sanes singa Gusti naon kelenci Allah jeung deui mau curhat teh lain tina sungut tina ceuli cer liur anjing abdi ge lieur Gusti alam gaib mah tuluy abdi teh di teh milarian stadion naon anu dipake Persib main nu jadi anjangkeun teh eta teh kusaha di bawahna duka da Gusti sarwa bodas bajuna bodas buukna bodas janggotna bodas kulitna ge bodas tuh Gusti abdi mau ringkak itu inget kayaknya teh muringkak jadi bawah nya nyebatna ke abdi incu nyebota ka mana incu sumun gentem saudara ge kumaha incu maneh teh turunan ningrat ayo dibawa ku kaula ka Singapura sat ka Singapura ka itu Gusti abdi nya 3 menit ke Singapura ge lamun pame di dieu mah 1 tahun di alam nyata mah jadi bedana teh kitu Gusti lamun di urang 3 menit itu 1 tahun eta teh sumun plesat abdi milarian stadion teu aya Gusti tuluy wah balik ke ka Sijala Karupat apaan beda apaan sami stadion wah abdi dipinahkeun eta kabeh da imah gaib bebas pinahkeun anu keur meng badi ditu teh di mana di Singapura pinahkeun ke Jala Karupat harita teh tuluy tah tidinya kakara bus weh 3-0
Gur teh hujan sing horeng pas ger hujan teh eta anu nonton ger-geran yen 3-0 3-2 Persib asup didinya abdi lilir Gusti lilir ya meruangun kayang impen sare ngalinuran lilir kayang impen sare ngalinuran pas maneh lilir kumaha teu aya sasaha Gusti teu aya sasaha nya tos baralik jeung aliran jeung naon pun bojo teu aya punung sing horeng pas abdi hudang teh keur hujan angin Gusti imah abdi kabanjiran eta gaib nipu kahing aduh lieur kasia abdi ge lieur ku gaib Gusti teu mimiti harita abdi mah teu percaya di ka gaib karena kayak kemari nyapan di desa poe di ditu mah bayangkan seberatus tahun so kuguti margi di desa menit di itu setahun percaya tuh ente tapi kita percaya masya Allah goblok liur aing Gusti abdi bener raos abdi bingung itu kayaknya ilmu tenaga gaib teh naon saparantos ditapakuran ku abdi Gusti panai jelema mah perioge tapakur tadakur jeung tasyakur hebat simun tapi bade naroskeun ngabedakeun leungeun kenca jeung katuhu kumaha da babari goblok is abdi mah nyata bingung ieu nu kenca nu maha nu katuhu nu kumaha aing ge bingung tapi abdi kengeng jawaban ti gaib kumaha ameun leungeun katuhu lamun leungeun katuhu bau bala-bala lamun bau bala-bala eta leungeun katuhu eta teh nya bau makanan lamun belah kenca bau nate si Teti si Nia tah nu seuri mangarti si anjing kita bau Jamal jangan kau cuma pengabagno Gusti bulan diterima aya pikir saha naon Gusti daguan gede bejaan anu lian parantos Gusti alhamdulillah diuk mangga Gusti danang tungwai mah cangkeul geuningan mana anjing eta liang irung aja na kumaha teh liang irung atawa hong teh ulah kitu ka batur teh euy. Mane mah ngahina kana dadamelan pangeran. Lain ngahina aing mah nanyakeun mun gede-gede teuing, tapi sia semu seuring ngaledek goblok. Kabina-bina teuing da aing sarua yang normal jiga batur. Sia mah boros oksigen teh anjing. Batur mah oksigen teh biasa lamun gering teh satabung sama genep. Ulah kitu di dinya. Da urang macan ngarasa gering tah di dalam kekurangan teh aya kelebihan. Nah, aing macan pernah gering. Nah, oksigenna loba. Dina awak teh oksigen teh loba, sia mah jeung. Aing mane pernah pilek. Pilek. Nya pernah da aing ngejelema. Eta kumaha? Yo, aing mah mun maneh ngabejaan urang lamun pilek urang deketan urang. Nah, batur urangnya harita ngadeketan urang keur pilek bersin burot. Saemer anjing polot eta. Tak gitu. Ya, urang mah nyage kieu tapi urang teh dibere kaleuwihan ku pangeran. Naon? Pan irung urang mah tarik napasna hos kitu tah. Mata aing dipikir-pikir bisnis teh nyata dagang sate. Dagang sate teu kudu make hihit. Kunaon ku irung we aing mah. Os. Eta teh asak hejo anjing. Goblok dieu anjing. Teu kudu make uyah da geus asin.
Sate polo teh eta. Bade anu keringna nya teh setok korong. Yang nya mak ngeunyi udah. Diterima. Mudah-mudahan nya mak nyihim amni nya ya nami unyan ina unyi. Diterima. Nya alhamdulillah nami mah eta anu dibeharep ku abdi yang nya wengi unyi. Sia ngomong naon? Ah mak nya dengat naon. Pan abdi nya mat dinging ku nya ita. Oh diging siringi. Ya mohon. Oh diuk mangga bunyi ulat. Ini mane? Kamu Cakngeul? Naon? Mane Cakngeul? Di ajing. Si ieu irungna gede ieu heureut ajing cenah teh. Kongpet ieu cenah teh bagi-bagi irung jatuh. Loh dari mana ngomong cenah? Maka jeung kudu dibagi-bagi emangna irung aing teh bolu. Unak itu amat nutne mana Cakngeul? Ai mah teu cangkeul, lain Cakngeul. Nah, daing mah teu rata anu hi ngomong. Lain anak-anak dan mangengek dre. Ngengek itu ye mah Cakngeul. Cangkeul naon anu hi ngomong. Maksudna teh cager. Ngomong ngeungeun kunya nih. Ai nunungan ama ai mane muneung. Oh cager. Alhamdulillahirabbil alamin. Ai mane urang mana? Urang mana? Urang rawa gede. Rawa gede. Nya. Sangaran maneh? Nunung. Hah? Nunung. Ujung. Iyo dong. Nunung. Mumun mah awewe ngomong. Gugun ay uun. Tutun ain. Sarman nah Ai pagawean maneh naon? Nguru moal. Naon? Nguru moal. Naon sih teh? Nguru moal. Naon sih teh? Ngumpul-ngumpul dak lain. Lain ngomong-ngomong dak ngomong nguru moal. Ngalak nih menyanyi. Oh ngalatih penyanyi nya. Oh guru poka tak enak ngomong guru poka. Ya ji ku bahangan ngomong kalanana. Ya anjing anjing. Book sia saya tadi syukur enak nek nyuul. Urang nek ngantani nek nguluan heula poka. Kalau waktu urang dapat guru poka. Nyat wa maknet. Kamari urang denge ngalatih Sule. Ngalatih poka. Nyanyi. Nyanyi naon? Anu nya mah teu apa nyanyi hule ngomong. Nak itu lang jangan nuk itu ning. Nak edatne menang aing nene. Ngurukna teh urang. Na bisa maneh lagu eta Sule. Aman aing ngurukna. Manya aing deminya. Cesok. Kumaha teh lagu langayangannya tok. Itu langayangan. Nu makan. Ni langit lek laang. Ngak mo ngoleweng. Ngoleang anjing leng ngoleweng. Tarira ayana di mana wae. Luhur teuing anjing atuh.
Tay uing anu nalah anayangan ngoblok de maneh hunuman. Nyanyi aing mah nyanyi teh mere hunuman enggak jadi dong wae anjing ini. Anya buuk. Kame anya. Para rumpul. Geus datang deui nu kieu, jager. Alhamdulillah Gusti. Eta maneh aya tunuh mah tuh dia sarewe di imah. Nyata kitu Gusti abdi kitu nu itu. Geuning aya teman-teman sadaya. Dara ramang sadayana itu. Jager alhamdulillah. Ya, jager alhamdulillah. Jager alhamdulillah jager. Nyanune dara ramang itu. Cik atuh ai maneh tunuh mah. Heh? Ai maneh tunuh mah ngajedog di imah. Heh? Ai maneh tunuh maneh. Heh? Ari tunuh mah di imah. Oh, ente ulah. Ente ulah ente tunu ulah. Tetulu memang ulah geueuh. Ai ngana maneh sa? Iat ulah. Begadang wae. Lah, Begadang wae. oh, cuma pulang kan wae. Cik atuh sia teh ai ge teh mah sare. Ulah. Ari mah sare we itu. Heh? Sare. Oh, mah ulah. Heh? Eueuh nu ngomong cik. Oh gitu. Ya, mah ulah. Teu balik coba. Oh, Rahing kang samya manak satengahing marga satengahing marga maka mending haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maka wenang eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik Ragataya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu gatempukan